Gusti dunia mah ngan sejenak, Gusti dunia mah fana, Gusti kemewahan masa kedeng, jabatan masa kedeng, tahta sakedeng. Tetapi ia setelah mati, setelah wafat kumaha? Ingat kadauhan Kangjeng Nabi, kun fid dunya ka'annaka garibun aw 'abiru sabil. Di dunia mah seakan-akan urang ngumbara bakal balik, seakan-akan orang teh lewat geus datang mah balik, seakan-akan orang ngiuhan di handapeun tangkal kayu selesai panasna berangkat. Itulah di dunia. Malam ieu teh urang keur merenung, ngaji tapi merenung. Ngaji mah luhur teh merenung, leuwih luhur tibatan ngaji. Merenung adalah tafakur. Tafakur urang teh aya tafakur sorangan, aya tafakur babarengan. Ikan orang bertafakur ngaranna keur babarengan tapi tafakurna dituntun. Lamun urang ibadah 100 tahun dibandingkan 70 tahun dibandingkan jeung tafakur 1 jam masih tebatan tafakur. Nu mantak urang ye diuk diajak tafakur ku kaula.